Tan asli namanya disebut Cakrawo teh. Ah. Ah. Nah, eta. Cakrawo. Pada video saya kali ini akan menerangkan mengenai sejarah kelahiran Nabi, yaitu dipersembahkan dalam sebuah perbincangan antara Mang Dirun dan Mang Sangkon. Selamat menyimak. Sambung deui ieu diobroleun teh. Bae ngarokok lah teh. Bae sok nyantai we. Cing kon soalnya nanyakeun nya. Oh. Nah, sababna Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan di Arab, henteu di urang Sunda, henteu di urang Jawa. Henteu di Sunda, henteu di Jawa maksudnya teh. Hari eta mah berkaitan jeung sifat manusia. Jadi baheula teh nya sekitar lamun di tahunan mah masih kena asup kana zaman Nabi Isa. Nabi Isa berarti zaman Kristen lah mun ayeuna mah. Tapi kan di zaman Nabi Isa geus diramalkeun para pendeta teh yen bakal aya nabi akhir zaman. Ngaranna Ahmad. Ngan tadi disebutkan rek di mana dilahirkeun nama. Atuh ka bangsa Yahudi geus aya beja. Nah, cenah make diturunkeunana di Arab. Padahal lamun nu nyahokan sejarah mah teu heran jeung teu hemeng gitu, sebab di Arab teh nu disebutna zaman jahiliyah kalacutan jeung kalakuan manusana teh leuwih garelo gitu. Berarti orang Sunda balager. Tari urang Sunda mah geus balalager. Geus ti baheulana balager, DP ramah tamah someah teh geus jadi adat pergaulan gitu. Geus jadi ciri, malah mah geus jadi ciri urang Sunda, urang Jawa saromeah. Urang Jawa gini sok aya ajak Jawa, tuang heula, padahal sangguna teh ngasa piring-piringna eta. Ngan mangan dulu Mas, rene cenah. Padahal saurna eta kene lamun dipenta mahna gembung. Mamikeun hari urang Sunda sarua gitu, kan dia tuang heula ada. Hari urang Arab mah kalakuanna leuwih araredan teh kumaha. Awewe anu men diasingkeun kaleubeuh. Anu men wae diasingkeun, boga budak awewe di ruang kerepes. Gitu. Rek bijena di mana tuh beureun jelema teh tanpa awewe mah. Tah eta ku dipikirkeun teh bener bari jieunna dina bujur onta sigana. Heran teh. Jadi Gusti Allah nurunkeun Rasul, nurunkeun Nabi jang memeres akhlak manusia. Makanya diturunkeun di Arab, sebab orang Arab nyarembah patung, batu, berhala, Lata jeung Uzza teh. Jadi di Ka'bah teh lain di solatan. Disimpan patung di sisi-sisina teh. Sok disaremah ku manehna. Leheung patung nu dina batu mah, ieu dina roti dijieunna teh geuningan. Geus disemah di dalahar, manya aya pangeran di dalahar. Geus lalieur makana turunkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Itu cerita nama eta teh menurut sejarah. Sejak kudu apa karena sejarah teh urang. Tentu. Sejarah urang, sejarah Arab kudu apa. Jadi urang bisa nerangkeun, bisa istilah nama mere cerita, mere wejangan ka
generasi muda teh kurang apal sejarahna jeung apal jeung bukti-bukti. Ya jauh-jauh lah pasti di daerah ya pesantren. Tah gitu. Tapi eta di tempat eta teh teu aya gini jelema nu teu bener mah. Pasti da jelema mah papasangan. Aya nu edan, aya nu eling. Ada lamun hilang elingna teh edana. Mata hirup mah ulah edan eling. Nyari beneran. Kudu eling bener. Makana kudu syariat, hakikat, torekat, marifat kudu dijalankeun. Ulah ayeuna geus naik ke tahap kana marifat geus mengenal ka Allah, poho kana syariat, teu salat, teu zakat, teu puasa, atuh salah. Perjalanan cepet teuing, jadi kudu balik deui. Di mana rodang berputar cepat, balik deui ka awal kana syariat teuing, jang ngimbangi. Sebab naon hartina marifat lamun syariat tinggalkeun cilaka. Kan peribahasana mau ninggalkeun belangna, Dah gitu. gagah ninggalkeun gadina, Gitu. menjamin ninggalkeun amal saena. Amin, dah eta laras pisan Mang Dirun. Cedak Mang Dirun teh geuningan. Aduh. Mari bentar atuh. Teu kudu diceramahan atuh ieu mah meureun Nya biasa, tapi ku pelaksanaanna itu lah ribet. Nah, gitu urang teh ngawangkong teh kudu manfaatnya Mang Dirun. Aduh, Amin. kudu manfaat ngawangkong. Kudu aya pulunganana gitu, hikmahna. Naon teh ya? Bahwa nanti dia dilahirkan di Arab. Jadi Naonnya? Jadi kanjeng Nabi naha make dilahirkan di Arab gitu. nah dilahirkan di Arab gitu. Teu di Eropa, Teu di Eropa, teu di Dari Jepang, Jepang. teu di Jerman, teu di Jerman, teu di Sunda, teu di Jawa nya. teu di Indonesia. Teu di Indonesia nya eta. Karena jadi istilah nama kelakuan manusia nu panglacutna kurang Arab. Hari dilahirkan anak tahun sabaraha tah? Dilahirkan anak. Oh, Masehi ieu mah. Ku Masehi nya da tahun Hijriah teh dimulaina ti kanjeng Nabi mulai hijrah. Di tahun Hijriah mah mulaina sekitar tahun 615-an Masehi. Kakara tanggal Hijriah. Mulaina bulan Muharram. Hari kanjeng Nabi mah lamun diudagkeun kana Masehi jadi tahun 570 Masehi. Bertepatanana jeung tahun gajah lamun di Mekah mah hari di tahun Masehi mah bertepatan malam Senin tanggal 20 April teh lamun Masehikeun mah tanggal 20 April tahun 570. Jadi lamun di bulan Arabkeun, di bulan Islamkeun Tahun gajah. tahun gajah bulan Rabiul Awal. Jadi kanjeng Nabi mah lahir bulan Mulud lah lamun gampangkeun mah Rabiul Awal, Rabiul Akhir eta da Mulud lah. Jadi lahir bulan eta, maot bulan eta kanjeng Nabi. Tah, yuswana kanjeng Nabi teh sabaraha tahun tah? Yuswa kanjeng Nabi teh Pupusna teh pupusna teh sabaraha tahun? tanggal 8 Juni di Madinah. Lain sabaraha tahun gitu. Oh, dina usia 63 tahun. 63. 63 tahun. Berarti genep jeung 3 teh salapan. Nya, genep jeung 3 mah salapan namanya. Eta mah pertambahan kalian. 4 kali 4 sabaraha? Coba kaya opat. Opat. Banyak salah kele 4 kali 4.
4 kali 4 ya 13. Sempat tidak sempat harus dibalas ya. Genep jeung tilu teh salapa. Genep jeung tilu salapa. Artinya genep jeung tilu salapa teh artinya salapa teh naon? Salapan mah NU sebenarnya mah. Nah, Ai ulama. Duka teh eta mah. Artinya ente malaikat. Arab jeung Mekah. Mekah Madinah gitu. Ente. Ai artinya salapan teh ibarat Arab. Arab. Rada tegarti eta saragana. Kalau bae eta. Ya ulah minimal lah. Rada ngarti lah karena sejarah teh kitu. Jadi ulah paekeun deui. Ngaran we urang jungjung tinggi junjungan urang Kangjeng Nabi. Sejarahna ge teu apal, kelahiranna teu apal. Kudu apa? Beres. Ulah poekeun deui. Jadi urang aya legenda di urang, lain legenda karuhun urang Prabu Siliwangi. Loba anu ngomong kieu. Di mana Prabu Siliwangi teh? Geuning eueuh kuburanana eueuh eta na. Kerajaanana ge eueuh. Lamun teu apal kana sejarah mah memang pasti kitu. Nah, Prabu Siliwangi mah tilem gitu. Tilem teh lamun cek bahasa Hindu mah ngamoksa. Artinya ngamoksa teh naon? Ngamoksa teh leungit di alam dunya jeung awak-awak. Nah, jadi geus bakat ku suci awak kabawa ka alam gaib. Ngamoksa gitu. Jadi tanpa kuburan. Atak nu aya di urang lolobana patilasan anjeunna. Atuh kerajaanana di mana cenah? Eueuh ngajengleng urut kerajaanana. Aya. Eta nu jadi kebun raya Bogor teh. Eta urut istanana. Urut istana. Perbatasan sampai ke mana? Ya kerajaan Pajajaran mah di Banten nepi ka daerah Jawa Tengah. Nepi ka daerahnya sekitar Cilacap, Indramayu, daerah Brebes masih keneh asup Siliwangi baheula. Jadi kerajaan Pajajaran teh ngahiji antara Galuh jeung Tarumanegara. Jadi ari Prabu Siliwangi teh asli nama orang Garut. Garut turunan Prabu Wastukencana. Jadi anak Raja Galuh kawin jeung anak Raja Tarumanegara nyata Prabu Susuktumal. Kawin jadi ngahiji antara dua kerajaan. Kan batasna teh Citarum teh. Kerajaan Galuh batasna Citarum. Kerajaan Pajajaran kerajaan Tarumanegara sarua nepi ka Citarum. Eta batasna teh kusabab kawin jadi mah hiji dua kerajaan gede jadi weh pakuan Pajajaran. Tah lamun teu apal kana sejarah bingung. Tah kalobana jadi bararingung jelema teh. Urang Sunda teu apal kana sejarah Sunda. Eta teh kan memang ngaran Siliwangi teh dipake generasi bergenerasi. Aslinya saha? Di zaman ari asli nama aya ngaran masing-masing kan Prabu Siliwangi oge ngaran asli nama Prabu Jayadewata ngaran asli nama. Ngan kusabab geus peristiwa bubat teh ya. Peristiwa bubat anu Ratu Diah Pitaloka bunuh diri jeung ramana jeung ieunana dina perang bubat teh akan perang bubat teh perang gebeakan lah ngalawan Gajah Mada teh. Membela kehormatan gitu orang Sunda teh, tapi ka perang puputan lah lamun di Bali mah disebutna teh. Jadi kabeh maot si anggota pasukan jeung raja jeung Ratu Diah Pitaloka teh. An untung Prabu Jayadewata mah nyata Prabu Siliwangi anu terkenalna. Teu dibawa da leutik keneh, nya disimpen di kerajaan makana jadi putra mahkota.
Jadi Prabu Siliwangi teh tadi saprak peristiwa bubat eta ngaran Raja Galuh jadi nelah Siliwangi Prabu Wangi gitu. Tidinya gelar Siliwangian teh turun temurun nepi ka 13 keturunan. Nepi ka hancurna kerajaan Pajajaran, batu penobatanana dicokotku kerajaan Banten teh 13 ngaran Siliwangi berarti. Jadi lamun tema dina turunan mah Eyang Siliwangi teh Prabu Siliwangi Ratu Jayadewata teh anu katilu gelar di Siliwangi mah. Katilu ti akina bapana anjeuna. Malahan lamun keur ngora mah lain Prabu Siliwangi disebutna teh. Nyata Eyang Pamanah Rasa. Mantap nu disebut Eyang Pamanah Rasa teh Prabu Siliwangi teh ya gitu. Lanihan gitu. Ada mun kudu apa karena sejarah teh gitu. Itu beda jeung sejarah Kangjeng Nabi kudu apa dilahir nepi ka maut. Atuh Kangjeng Nabi bapakna saha tapi ari keturunanna saha ngajarkeun Siliwangi mah Islam. Oh, Prabu Siliwangi tos lebet Islam. Sabab dina gelar basa dinobatkeun aya Sri Baginda Maharaja Ratu Haji. Tungtung nanti aya gelar Ratu Haji. Ratu Haji mal mungkin lain Islam. Sedangkan anjeunna pas dinobatkeun jadi raja. Nya jadi raja teh anjeunna teh pan ngalalana. Eta pepenak sareng Nyimas Subang Larang. Nyimas Subang Larang teh kan putrana Syekh Kuro Karawang. Dan moal mungkin Syekh Kuro anu bergelar waliullah ngawinkeun anakna lamun lain ka Islam. Kan paharaman orang Islam kawin salian ti Islam. Laras. Teu meunang kudu Islam deui makana Prabu Siliwangi tos lebet Islam. Eta carita di masyarakat anu teu apalkan sejarah. Sedangkan dina penobatanana wae aya gelar Ratu Haji tungtungna. Gitu. Jadi ari apa karena sejarah mah terang lah pikiran teh nya. Ratu berarti awewe. Henteu eta mah gelar. Jadi ratu teh raja di raja gitu. Sri Baginda Maharaja Ratu Jayadewata. Nah gitu Mang Dirong. Model ayeuna Kangjeng Nabi Muhammad oge kudu apa turunan ti mana, turunan ti saha. Di Kangjeng Nabi Muhammad teh masih keneh garis keturunan ti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anu kaputrana Nabi Ismail. Kita masih keneh turun saturunan sadarah lah gitu. Jadi di Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah, Abdul Muthalib, Hasim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah terus nepi ka Nabi Ismail. Aya turunanana eta teh. Ayeuna naon teh nya minimal urang ngabahas mah kudu lah gitu. Hafal mah kudu. Penting ya Pak. Gitu. Di lamun teh apa mah urang teh ngatog Atuh. Teu apal kana sejarah mah. Di urang teh masa babari. iya. Itulah video saya yang telah dipersembahkan. Semoga bermanfaat. Dan dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Gratis loh. Dan semoga kita bertemu pada video-video saya selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyata fil jasadi wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizki wa taubata qoblal maut wa rahmatan ilal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.